Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra tepang dangu deui sareng sim kuring Kang Mulyana dina acara ngadongeng Sunda. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan sehat saterasna. Mugia dongeng basajan sim kuring ngajantenkeun panghibur panggebrah manah dina waktuna sewang-sewangan para wargi sadayana. Dina jejer caritaan neraskeun deui dina lalakonna si Kohar Gurat Beunghar Serika 30 karangan sim kuring pribadi. Urang wihan heula sakediknya mitra dongeng teh parantos dugi ka urang caturkeun deui Raden Sentragenta anu ngudag patih Brajageni. Manehna terus ngudag sanggeus aya di tapel wates nyampak teh ratusan prajurit geus siaga dipimpin ku Adipati Yaksa Geni. Kisilah areka mana Andika? Ulah kumaha nih asup kitu bae ka nagara leuweung cadas. Sok geura tinggalkeun tempat ieu saacan kaula ngieun tindakan. Pikeun kaula mah moal ngejat satungtung acan ngobrak-ngabrik nagara leuweung cadas anu geus ngieun pucuk digirang, ngieun kakacauan di nagara manusia. Ulah waka sombong Andika teh Sinatria. Yeuh sameme Andika asup ka nagara kaula sing hareupan heula kaula Adipati Yaksa Geni. Rekepkeun sakalian jeung rajana tagenan pikeun kaula mah. Teteh lah Andika teh telebar ku nyawa. Hei prajurit, kerati gas tah beheungna. Prajurit anu ratusan teh nyerang bebarengan ka Raden Sentragenta. Tapi pikeun Raden Sentragenta mah henteu matak seber sanajan ratusan prajurit nyerang bebarengan oge. Sikapna ludeung tandang ngayonan eta prajurit teh. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra, kumaha salajengna mitra lalampahanana si Kohar teh. Hayu mitra urang lajengkeun deui. Tapi sateu acan diteraskeun. Sumangga atuh anu teu acan subrek channelna RD Mulyana Dongeng, diklik heula gambar loncengna, diklik notifikasina, di like, share, and comment supados sim kuring tiasa teras nyayogikeun dongeng-dongeng anu sanesna. Mugia ku kasayan mitra sadayana anu atos subrek atanapi atos manco ngadangukeun acara dongeng ieu, mugia ditambih-tambih rizkina. Amin ya Allah ya robbal alamin. Hapunten mitra, mangga urang lajengkeun deui. Terang Raden Sentragenta nakisan sakabeh panarajang prajurit Adipati Yaksa. Prajurit anu sakitu lobana lila kalilaan naramru eueuh nu nanggap mulia ku panarajang-panarajangna Raden Sentragenta. Adipati Yaksa anu tita tadi ningalikeun kekerot ambek atuh pikeun dirina untuna kekerot beungeutna beureum lir beusi atah beulem. Manehna langsung melak cangkeng di sakuliling prajurit yang hareupan Raden Sentragenta. Sabari mere isyarat sangkan prajurit mundur. Atuh prajurit teh mundur sababaraha lengkah. Terus Adipati Yaksa nyarita. Hei Sinatria, saha Andika teh? Perlu kanyaokeun yeuh kaula Raden Sentragenta. Aya urusan naon Andika ka nagara leuweung cadas? Kaula arek ngancurkeun ieu nagara di mana raja anjeun sok geura buru sing hareupan kaula.
Olah sangeunahna Andika ngomong teh bisi dikorok tah kengkerong teh sor geura buktikeun ulah nyoba nyarita Adipati langsung ngalugas pedangna dina tonggongna langsung diacungkeun ka luhur geleger atuh cahaya kilacing paburasat kitu deui jeung Raden Sentragenta manehna sarua ngawatek ajianana sora guludug cing geleger atuh inggeng pikeun nagara leuweung cadas mah rakyatna cing karoceak ngalaman eta kajadian teh. Adipati Yaksa langsung ngalungkeun pedangna ke arah Raden Sentragenta. Tetela eta pedang teh jadi ngalobaan. Ratusan pedang nyerang bebarengan ka Raden Sentragenta. Tapi pikeun Raden Sentragenta mah awakna langsung muter ka luhur anu nimbulkeun sora hihiukan siga sora baling-baling. Cing parental atuh eta pedang teh malik ka Adipati Yaksa jeung prajuritna. Awak Adipati Yaksa ciga anu kakonci awakna teu bisa usik atuh ratusan eta pedang teh sawarehna nancep tembus kana awakna Adipati Yaksa atuh ngoceak pikeun Adipati Yaksa teh awakna pinuh ku rancelebna pedang kitu deui jeung prajurit loba anu kakeunaan ku eta pedang teh anu akhirna mah Adipati Yaksa binasa hancur ku pedang sorangan. Prajurit anu masih harirup teh undur-unduran di kajauhan aya sora ngaguruh ambal-ambalan kana kuda. Raden Sentragenta ngabedega melak cangkeng nungguan anu daratang teh. Eueureun eta rombongan prajurit teh anu dipimpin ku Panglima Nalakasura. Curut turun Panglima Nalakasura teh aya hiji prajurit leumpang ngadeuketan eta panglima teh. Sanggeus deukeut terus cedo hormat ka eta panglima teh. Pok prajurit teh cumarita sembah hormat kapihatur kaulanun apunten sadaya-daya perlu kauningkakeun yen Adipati gugur ku eta sinatria teh sadaya prajurit teu tiasa meruhkeun eta sinatria. Kurang ajar ieu sinatria teh geus kumaha ning ngakenjelengkeun ieu nagara teh. Hei prajurit, gak tangkap dah pengacau teh. Lamun teu bisa ditangkap, irup-irup paehan wae ge leuwih hade tah. Atuh siap pikeun prajurit anu marake kuda teh. Raden Sentragenta sikapna bangun ku tenang, eueuh rasa kasieun jeung kakeueung. Sakabeh prajurit anu kalatih ku panglima nyerang bebarengan. Di setiap mandap Raden Sentragenta dikepung wakul buaya mangap. Pamikirna Panglima Nalakasura mah yen sinatria teh moal aya ojahna deui da dirempug ku ratusan leuwih moal bisa ngejat cenahna mah. Raden Sentragenta langsung ngawatek ajianana langsung ngalumpuhkeun eta prajurit ku hawa tiis anu kaluar tina awakna Raden Sentragenta teh. Ngadadak sakala atuh awakna sakabeh eta prajurit teh berarku ciga patung kabulusan. Anu akhirna Raden Sentragenta langsung muterkeun awakna sapinuhna dibarengan ku elmu pikeun ngancurkeun eta prajurit teh atuh cing paburasat awakna anu sakitu lobana teh teu bisa nahan gempuran Raden Sentragenta. Panglima Nalaka anu olohok ditatadi keneh sakedapan mah bengong ku eta kajadian teh teu percaya ningali prajuritna anu tarumbang teu saeutik oge anu ngalepaskeun nyawa. Nu akhirna mah Panglima Nalaka ambek paromana beureum panonna hurung siga ruhak seuneu nandakeun yen manehna ambek anu pohara gedena. Bangsat kurang ajar sia jeung aing sia tarungna sinatria sor atuh siluman moal teu burung dilayanan ku kaula mah. Alah loba bacot sia ya geura tadah pangawasa kaula. Panglima Nalaka langsung nyieun serangan mun diarah awakna Raden Sentragenta.
Tapi Raden Setragenta henteu ngejat saeutik oge. Napa mikirna arek ngayonan sabaraha gedena kakuatan anu dipibanda ku manehna. Barang bantrok eta kakuatan teh pikeun panglima mah awakna jujumpalikan ka tukang sababaraha lengkah. Tapi pikeun Raden Setragenta mah cuman mundur salengkah. Huniang hudang panglima Nalakasura teh napasna ngahegak turun naek. Nyaan aing teu bisa ngaremehkeun ieu sinatria teh. Kitu ucapanana hatena panglima Nalaka teh. Manehna can wani narajang deui pok Raden Setragenta nyarita. Hei siluman, geura serah bongkokan lamun Andika embung palastra mah. Serah bongkokan pikeun kaula mah keheulanan leuwih hade paeh daripada nundun wirang di kolong catang. Kaula ngaku ilmu Andika anu luhur, tapi pikeun kaula mah moal ngejat saacan Andika paeh mah. Cumponan tah kahayang teh. Sabari nyerenge seuri Raden Setragenta teh bangun ngalelece. Panglima Nalaka Sura metakeun ajiannana. Manehna ngarubah wujudna jadi naga huntuna rangeteng panonna hurung sabari ngabura-burakeun seuneu nasungutna. Pikeun Raden Setragenta babalicetan kaditu ka dieu anu akhirna Raden Setragenta geus aya di luhureun huluna naga. Terus manehna mesatkeun peso balatina na cangkengna atuh ditubleskeun eta peso balati teh kana panonna anu belah katuhu. Gurinjal awakna naga gugurinjalan. Huluna hayang leupas ti Raden Setragenta teh. Loba waktu deui atuh Raden Setragenta langsung nyabut deui eta peso balati anu nancep tina panonna naga. Sanggeus dicabut langsung ditubleskeun deui kana panon kencana. Atuh naga teh ngoceak nu akhirna mah awakna roboh sabari nandangan ka nyeri panonna nu tobros duanana ku balati teh. Kulitikan panglima Nalakasura teh awakna rubah deui kana wujud aslina. Raden Setragenta langsung lumpat luluncatan rek muru ka karaton. Ayeuna urang guar deui caritaan anu tos lami katunda. Si Kemet anu tibra sare jeung Mang Oding ngulisik usik lalaunan mukakeun panonna. Heuk beunta si Kemet teh. Panonna karasa cepel keneh huniang hudang atuh si Kemet teh. Areret panonna teh ka Mang Oding anu keur ngaleh-eleh. Sare teu usik-usik. Si Kemet rada rungah ringeh gagaro leungeunna teh kana sirahna. Ngilikan tiap juru terus manehna mikir. Kamana si Kohar? Sabari lempang muru ka hareup bari nyarita sorangan. Napan tong ngageblong? Nah kamana ari si Kohar? Nah uing kasarian meuni kebal ngaker.
sarina oge uing bisa ngalawan rasa tunduh najan rasa tunduh pisan oge, tapi ieu mah aduh meni asa pohara tunduh na barang kaharep si Kemet lain matak ngaranjugna ningali kayaan di luar teh tatangkalan cing pareunggas buruan barala kudadahanan anu pareunggas. Aya kajadian naon deui ieu teh telila atuh kitu nate si Kemet langsung asup deui ke tengah imah. Napa mikirna erek ngahudangkeun Mang Oding anu masih keneh kerek sare. Mang Oding ya udang Mang. Adon hok cai si Mang Oding teh. Mang udang ya udang. Ngulisik-usik Mang Oding teh sabari ngusapan ngacaina dina pipina. Baku ngesari teh Mang Oding. Si Kemet nyoba sakali deui ngahudangkeun sabari ngoyag-ngoyageun awakna Mang Oding teh. Uniang hudang Mang Oding teh sabari huthet leungeunna teh deungeulan ka si Kemet. Mang Oding. Ieu mah uing Mang. Mimiti beunta atuh panonna Mang Oding teh. Mana bangsatna. Bangsat naon Mang? Ieu mah uing Mang. Kemet Mang. Jang Kemet. Ampura Mang teh ngimpi. Pantesan atuh hampir-hampiran Mang Oding teh nenggel cukang irung uing ya. Untung uing rikat bisa ngelokeun Mang. Ampura Jang Kemet. Jam sabaraha ieu teh Jang Kemet? 2:30 Mang. Geus janari geuningan. Hampura Mang kasayan teu kuat tunduh Jang. Mang sarua uing ge kasarean. Ni kebal tunduh teh Mang teu jadi atuh ngaronda teh nya Jang Kemet. Boro-boro ngaronda Mang. Apanan urang kasarean ieu teh. Hari Mang apal teu samemehna si Kohar teh ka mana? Duka tah Jang Kemet sainget Mang mah. Jang Kemet sare Mang ge kasepaan sare. Cilaka atuh kitu mah Mang. Ari si Kohar ka mana nya Mangnya? Di hareup imah ge buruan cing balatak loba tatangkalan anu pareunggas tah kitu Mang. No bener Jang Kemet asa pilaku. Mang Oding mah teu percaya ka uing teh. Jung nangtung geura tingali ku Mang sorangang tuh. Atuh panasaran pikeun Mang Oding teh. Udang atuh Mang Oding teh rek ningali kaayaan di hareup. Barang ditingali atuh sarua Mang Oding ge lain matak kagetna ningali buruan teh. Bener Jang. Aya naonnya kajadian naon tah? Duka teuing Mang, kuring ge teu apal. Cuman kamananya si Koharnya ujug-ujug ngaleungit. Tapak-tapakna acan ye. Mah kitu jelagag juig mah. Mang Oding mah ngomong teh ka mana wae. Uang cangan atuh Jang. Uang cobaan uang cingayang ka setiap kamar. Mang hayu. Anu satuluyna mah si Kemet jeung Mang Oding neangan dipapayan ka setiap kamar. Nyatana laratan-laratanana acan. Atuh si Kemet jeung Mang Oding neangan di eta lembur. Tapi nu diteangan lebeng teu kapanggih tapak-tapakna acan. Cara nama urang laporan ka Pak RT Mang Oding. Nya Jang Kemet. Tadi pas neangan si Kohar pas di kamar asa teu ningali Nyi Arum Mang. Nya Mang Oding ge teu ningali Nyi Arum. Nya ka mana nya Mang nya? Asa piraku si Kohar dibawa ku Nyi Arum mah. Nya bisa jadi Jang Kemet. Kumaha lamun sanyatana Nyi Arum teh lain jelema.
Maksud mang jurig nyarum teh nya duka teuing tah jang kemet. Sakedapan mah atuh si kemet teh rada ngimpleng ka tukang pas nyalametkeun Nyi Arum. Tapi bisa jadi oge mang lamun saenyana bener mah Nyi Arum teh lain jelema. Ari baheulana kumaha kitu jang kemet dan caritana bisa wauh jeung Nyi Arum teh. Panjang mang caritana mah darak-dak atuh si kemet teh nyaritakeun mimitina panggih jeung Nyi Arum teh di awal nepikeun ka tungtungna. Tah kitu mah ngoding caritana mah ungut-ungutan atuh Mang Oding teh sabari ngusapan gado. Lamun kitu jalanna mah atuh bisa jadi jang kemet. Coba ayeuna pikir ku jang kemet jujutanana Nyi Arum teh ke teu apal saanyana. Apanan di daerah eta mah masih kene sangat coba jurig bungkeukan. Tah kitu jang kemet. Nya bener mang. Kumaha atuh ayeuna urang jang kemet. Ayeuna urang tungguan adzan subuh we mang. Sakedeung deui ge adzan urang sakalian kacai heula. Engke urang laporan ka Pak RT. Ah, mohon atuh aya kitu mah. Wanci teh geus muru deui ka subuh. Sora kongkorngokna hayam silih tembalan. Sora embe cing arele tatangkalan pada gugupayan ketebak angin. Jelema mah pada pahibut kacai. Harita teh isuk keneh si kemet jeung Mang Oding geus aya di imahna Pak RT. Maksudna si kemet rek ngabadamikeun sagalana naon anu kajadian peuting harita teh. Terus Pak RT ngarahuh. Terus manehna mikir ku kajadian eta teh. Yang kemet geus maluruh aya di mana Den Kohar teh. Nyeta atos Pak RT kuring jeung Mang Oding geus diubek ari lembur mah. Tapi teu kapanggih tapak-tapakna acan tah. Kitu Pak RT. Be kamana atuhnya? Nyeta si Kohar teu aya. Nyi Arum oge teu aya Pak RT. Nah ari Nyi Arum ge eueuh kitu yang kemet. Sumohon Pak RT dipilarian ka mana ge teu aya. Wah kitu peuting tadi teh aya kalaman anu asup ka imah nyokot bandana Den Kohar. Tuluy we sakalian maok Nyi Arum ku Den Kohar meureunnan diudag. Sigana mah henteu asa moal mungkin aya nu asup ka imah mah Pak RT. Soalna di teras hareup buruan imah eueuh tapak suku-suku acan. Tah kitu Pak RT. Atuh pusing kieu carana mah kuring ge ngadenge peuting teh mata keung hujan meuni sakitu gedena. Suara angin mata kadenge tarik. Tambah ku suara guludug simbuburi nyayan mata keung peuting mah yeuh jang kemet. Waktosna seep kaum dangu mung sakitu dongeng lalampahanana si Kohar seri anu ka-30 diantos wae seri anu salajengna. Insyaallah enjing seri terakhir atanapi tamat ieu caritaan teh. Hapunten anu kasuhun mugia kahibur ku caritaan sim kuring.
Hapunten sadaya tutur ucapan basa sim kuring anu kirang merenah. Mugia kahibur. Caga. Wassalam.